Kebelah dia aja. Awas tunggu dah. Alhamdulillah sarung. Taya PRT ta jeung PRT na tunungan tuh. Sarung keduaan Semua PRT masih semangat PRT? Masih semangat. Oke teman-teman, kita sekarang sedang menyalakan lampu, sedang berusaha kerjasama bersama aparat KRT-an dan juga para desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ini tepatnya di hari yang ke-11 bulan Ramadan 1443 Hijriah ya, atau di Ramadan tahun 2022 ya teman-teman. Nah, jadi kali ini videonya agak sedikit berbeda teman-teman. Biasanya saya ngabuburit atau ngevlog ke tempat-tempat yang lain ya, yang ramai atau ke tempat yang seperti biasanya, tapi sekarang agak berbeda teman-teman. Bisa kalian lihat, ini sekarang saya lagi berada di pemakaman teman-teman. Jadi di hari yang ke-11 bulan Ramadan ini, di tempat tinggal saya atau di kampung saya ada yang berduka atau meninggal dunia teman-teman. Nah, jadi kenapa saya bikinkan video seperti ini ya, ini hitung dokumentasi buat masyarakat di kampung saya, karena budaya atau adat di kampung saya masih seperti ini teman-teman, dimana ada salah satu warga yang meninggal, warga rame-rame ya, ikut berduka cita, salah satunya menggalikan untuk pemakaman si warga yang berduka atau meninggal dunia. Nah, ini waktunya teman-teman sudah sore ya, kurang lebih ini pukul 17 atau pukul 5 sore ya teman-teman. Mungkin ini agak masih lama ya untuk proses penggalian kuburnya. Mungkin kita akan buka bersama di sini sambil menyelesaikan penggalian ini. Pokoknya buat kalian yang penasaran bagaimana acara pemakaman di kampung saya, simak aja videonya sampai habis ya teman-teman. Ngabogaan bete ulah nyokot gitu, jadi ngabogaan umum gitu. 150 meter nanti dia nepi ka Mang Asum kabel teh. Henteu, pokona mah 100 minimal atau tinu sasaha oge. Pokona mah jarak 100 meteran. Baraning kabelan hideung jalur. Lamun balik ke toko langsung manteu 7.000 7.000-an. Sangkawehan dia langsung kardunya. Genep 25 cm ya. Goblok kita mandalikan tak perlu diukurkan seheula. Ayang geus. Oh, Maji biar ke Maji. Kalian aja ya. Besok. Karing ngangkat ka ditu nah. Nya emang perlu eta kudu ngabogaan ka saham kapal tinggalkan pasang kendali ka ditu. Cik hayangnya ulah Lah kos ngaladugan kos keur ngabatalan kos. Sia. Ning Mbak, ning cek. Hujan paling pinuh ku cai meureun. Sok cangan deh karunya udah anak we. Itulah eta. Ih, Bahasa makanan di kieu kerupuk. mana? Di mana itu? Tanggal 12 sudah ding penting mah. Iya di mana? Naon? Iya, urang keur di mana? Di kuburan. Keur di kuburan keur naon?
Keur ngali kuburan Urang teh mau ka mana haji. Bagus urang teh. Mata kudu tobat enggak urang teh. Ieu ciri wanci urang teh bakal ka dieu balik ke teh. Cuma terakhir Contoh urang teh teu ari maneh teh mata kudu euy hirup teh. langsung kamera ka dieu. Tak oge urang tetangga urang geus ningali di kieu mari Cikri urang. Pak buka. Nah, Oh, mau buka bersama nanya di kuburan Pasti salah saurangan. Bang Kepaka seorang atuh we na terwajet lah. Nawan majikan mah nyokat eta wajet teh. nah da kieu di kuburan bulan puasa mah teh da. Adan awan urang nginum. Wah, Puasa. Kapeng wan. Mane gojrod aing encan. Eta geus Anu miheulaan ke eta di lemur kadu can adan sapena sok kuman teu lagi goblok. aing Heula teh mah. Nah, cari jampean keplok. Nah, untuk alum mah kasebut paling ngecek sapi paling teu teu puasa. Gen gitu. Lamun cek sirapa cenah. Nah, Bapak we cenah bari ngomekeun genteng udah dia di para. Urang geus bogoh hese jauh. Kamana apa mana rapat naon keur udut cenah bari ngomekeun kenteng di parah. Aduh, abdi teh nya tang alu malah kasuntunya teh kadenge. Aliran kideul mah. Encan ieu Encan supaya nyonton teu pager wan tong wan. Geus kieu rek hidup atuh turutan aing. Mong kudu nirian tangan. Si eta mah adan teh pulang buka bieu. Nang teu ngadenge. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok tidak nunjuk. Kalau mau kasih dua bika Saya goblok pulang uang mah. mantap. Batalan orang euy, naik urang batalan heula. Alhamdulillah. Batalan heula naik. Manje batalan jam. Batalan heula keun da eta mah moal dipake ayeuna. Itu kan ada cukup. Hah? Kan bengke turun deui lang batalan. Naik lah, Mang, naik lah. Jam naik jam. Naik lah, Mang Sam, Mang Sam. Udah lah. Tuyun euy. Jual ku sia goblok betul. Lain talikan cenah. Aku lain talikan terus di kurang. Sia. Kalau cukup. Si eta goblok. Itu anjing leci goblok. Eta pan keur anggalna goblok nya lu nyendol. Tilu kali ka kitu kan ka dia dia tuh. Oh, itu wajib tuh datang wajib tuh. Ada apa ini? Mana? Mang nih, tadi Mang nih. Kepuasan enak mah di kuburan. Bayar kan ya? Meskipun cai hungkul. Tato. Siapa? Mana wae, oi? Nyaan gentoy. Kadang dapat dieu. Iya kedungkenan gituan. Iya kedungkenan bagian mana? Mana itu mana? Kan telepon lah. Bukan Yang udud buka teh mah cai hungkul. Alhamdulillah ketang cai hungkul ge lah. Nyokot ka emang kaji gron. Sih, bismillahirrahmanirrahim. Manjan dikenyotan sekenyot-sekenyot ini. Pasangnya dari katoy. Mana? Wah, ini enggak ada. Aku sana tahu. Tasieuna mau digarobat ieu. Terlalu kai. Untuk campur anjing di gulaan. Woi! Buka yang geus ngabatalan ieu geus ya. Kuburan kene kabeh ge. Beres gitu. Buka euy. Masuk. Dalikan Senaya mah teu ngikutin beres. Tah, jadi poe ayeuna yeuh puasa anu ka-10. Aya nu maot berduka cita ya di kuburan, keur balik kuburan tapi ka magrib ya. Jadi buka puasanya di kuburan tuh. Walaupun cai hungkul. Ya siti kewang euy. Kasar enggak ada. Kasar. Nah, ini mah engke jangan eta. Emang kudu gantian mun salat ge. Esok kemana aing ke kolor deui. Aing salat mah. Ngasian dia gitu. Nah, jadi cenah teman-teman eta kudu ditungguan kuburan geus menang ali ke mah geus bolong ke mah kudu ditungguan. Jadi cek
mitos ya mah baheula can lamun teu ditungguan sok aya nu ngeusian gitu. Jadi ya urang narungguan heula ya di ieu. Meskipun ngomong-ngomong ya wahakaneun di cokot nih kayak main. jadi ya waktu buka puasa ya di kuburan jauh ka mana-mana udah hareun ya. Cai wungku tuh alhamdulillah kita. Aya goblok. Untung itu ada ayat ngaduruk lah ditu. Ngadurukan deui. Ieu teh cenah. Ngumpulkeun dina eta. Jik balik Mang Idin. Apaan mendahan? Jadi baralik itu. Ini barudak aja dia mah. Kan ada biasa nage barudak sok taringalin mah. Nah jadi videona dikat heula bari ngadagoan mayit anu rek dikuburkeun. Narek dahar saha lamun teu teuneun heureun sangut geus mah. Cat teuneun cat. Geus mah dahar geus. Teman-teman dahar ning damel. Tah mana mah dahar. Buka bersama di kuburan. Bikin cong. Geus. Tapiring lah. Sia pakai penting. Can? Mal, gimana? Kaliwat sholat tadi. Kumaha maremanana ieu kuikeun. Enak ada teh. Mane kadeo mane. Wanion. Ngopi. Asal kuat, rek diaminana narar dan dibentak we. Anu nih, mangar-ngarek kene ngan itu. Mangar 5. Fatihah mali saha maneh main tuh kudu bae ditu ya mah da saha brot ka itu mah aya baterai itu naon ya kabel colok ka itu ka Imas sama Mas ka itu pasangkeun ke terminal menurut kage nyugu ya gecan pukul beres jam 8 meureunna tuh da anger ngadaguan itu ngadaguan budak mah persiapannya mau mali kabam mali aya di masjid teh kuing teh diakeun bae nyaro naon kabel teh kamanakeun naon leungit ku di ngelirik jadi akeun anu kieu kali kuing adana dibutuhkan. Insya Allah kami selalu siap. Semangat. Nah, ya pemuda-pemudana ya semangat. Meskipun kapanpun dibutuhkan kita selalu semangat. Hade. Jadi walaupun buka puasa di kuburan gitu namanya asal lobaan. Jadi asal ulah perang tilimaan. Batur mah bukber di mana? Jadi ayeuna teh nonton. Batur mah bukber di mana? Ya, berarti di dapur. Urang di mana? Eutlah kopi. Eutlah kopi. Donat. Tiis caina. Nah, jadi ya pemuda anu siap siaga teh tuh. Jadi temikirkeun buka puasa tapi mikirkeun buka puasa. Naon euy? Temikirkeun buka puasa nu penting mah. Manggali we ngadungkeun. Bisa rek ngajaran teh heula sok deui kadinya tuh. Mang teh sing turun sok sing ngagoler gitu. Video. Kumaha Kang masih semangat kan? Masih semangat kan Kang? Ya udahlah. Kan geus diajaran bagi kurang kumaha tuh. Kasih saja jadi teman-teman dia geus dicobian tah. Berebut sarung. Kayak Pak RT tah jeung Pak RT na tunungan tuh. Sarung ge duaan bareng. Kumaha Pak RT masih semangat Pak RT? Masih semangat. Panama arek kumaha ge anger we urang mah semangat. Dasieun paeh digotong sireum. Kita sebagai jiwa muda ya harus siap kita bukan jam berapapun, kapanpun, cuaca apapun kita harus siap. Tanggung jawab tarawih harus misalkan rame-rame kalau sorangan kita pikir-pikir dulu.
Tuh ya teh bener-bener di kuburan tuh. Itu. Nah itu nih nih saya mah di sisi kameramen kudu dulu pangkat tengah nih yang anyep Man? siap nih Fred Panggilan Oh, ah. Oh, kamu luar lampu mana aingnya? yang nyabang mana Oh, teka ciri euy. Oh, lampuan nih. Nah, teman-teman kita masuk ke dalam kuburannya tuh ah. oke guys sekarang lagi kita ada di makam Toakun Takut. ternyata yang punya temennya takut Lari. Mau ada gawean lagi tugas lagi di dia pan ngali. datang yuk jenonang ya datang halo guys atau aktif nih nomornya teh jangan naon tadi naga itu can abis Alhamdulillah caang. nih jero itu caang namanya Sangat pak. Aing rajin nyian ketika di kebon. mana komentar anda Sieun. Oke. saya melihat bagaimana komentar anda gitu siaran langsung tadi melihat bareng deh euy Oke teman-teman, kita sekarang sedang menyalakan lampu, sedang berusaha kerjasama bersama aparat KRT-an dan juga para desa untuk melancarkan acara pemakaman keluarga kita malam ini. Oke. Mudah-mudahan pemakaman malam ini lancar dan tidak terjadi hujan. Mam, Madin. Oke, kita lagi proses pemasangan lampu ya. Ri naik ri. Bungket. Makaseran meureun. Jalan gitu ke sorong. Jalan ieu rumah center dah, jalan. Di luhureun di Merit kayaknya mah merit kayaknya mah baka dia. Oh, kudu tadi itu tuh arah ke sana. Toy beak teh ka toy. Tadinya besok ka itu ka itu. Eta kudu Iya berarti toy kade ngarepna ka video. ngarep cangan ka itu. Kapan ke kampung ngomong-ngomong masuk. Turunkan heula we. Si Ajul mah Ajo di Batihan. Baik kan baik ka ieu. Bangketkeun. Bangkes tinggal ya. Itu bangket jeung tihang, bangket jeung tihang teh. Jeung tangka eta. Di dia kitu. Oh iya taringanana kana ieu kan tihang. Dolan heula eta sok. Sok kurungkan. Oh. Hak. Turunkeun. Oh. Kita pareman heula keur nyenteran ka handap tanda teh anu dibengketkeun. Kayak anu leutik pareman. Tapi oi lamun ente mengkol kadinya mah bakal nepi dah. Tapi iya ya, iya mah kacangan. Kacangan mah kudu dia moal. Lamun hayang kacangan mah teh belah hilir. Eta panjang kene anak. Oh, urang bakal dia teh kana tukang. Tapi tukang itu gitu ngelumu kene kabel ieu. Iya ya. Oh, mah kacangan kadinya tah. Mending dia ya kaya. Tuh nama kali di tukang tuh. Hari mangku sok, kana mangku teh bener-bener. Kada bisa tomo woy. Sepi sok. Parem. Kalau Kang Do dinya Kang Do. Ada tomo ada do.
Makanya do. Ada banyak kene Kang Banyak bungkusan eta Gus. Pagilak deui aya kalah nyangan gawin. Tah sakitu. Nah, Balikeun ke kitu. Waktu ngurepkeun kali malikeun, ieu sabar berjalan ka kitu. Siap. Rasan kopi karopi. Masak namanya kopi. Lihat aya batuangan aduh. Kembung. Langsung tinju atuh kopi teh kabeh temen pun kekaranya teh. Alhamdulillah pelistrikan sudah berjalan lancar. Oh, bawa atur Sam, cenah Sam. Tuh Sam. Si Danu. Anjing kan dulu didongesna masing-masing ya kan. Habis. Aku. 5 nu ngadabaran teh Tadi mah dibawa ke tengahnya aja anjing ngompor. Lain ngompor era euy. Tukang ngedungkeun bos teh nya. Tanya kopi pae. Nya pae mah aya sinar ruangan meureun tadi teh. Tanya ngarek ngedungkeun mana tukang ngedungkeun. Ah, ya loba tukang ngedungkeun kopiut. Mami itu juga nu haruda. Ibu ku aya si Jani teh kan kajerok embung cenah. Tah bisa moro bae. Aya hayam diak ngiji nu taruh. Nah, tuh. Ya, tadi pernah boleh di jero. Yang kemaman hayam madak. Kangnya. Lembah mana, Bang? Tengah waya kairuntung. Ganggarangan teh ge beureun. Anakna cenah balik sih. Garangan. Ganggarangan. Yo. Kenggarangan yo. Ganggangan yo. Ah, kenggarangan belum. Belum dah. Nama asak sih. Panen. Kalau karya ek makal mana ikut opat dulu. Eta mana ya? 5 anjing tadi mangien teh. Ada isi mandi kulit kan anak. Kita dalika mah didiukan ke ditanya berat seteh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami untuk pemakaman. Sudah jadi kebiasaan di daerah kita di sini jiwa sosialnya masih lumayan banyak, warga-warga yang membantu pemakaman, dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mengikuti, dan jangan lupa untuk subscribe dan like komennya juga. Dan kami dari segenap pemuda kampung daerah sini mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti acara pemakaman kali ini. Dan sampai jumpa. Besok cenah mah kudu jadi 4 genep. Sarawet tadi hijikeun enak kan bantu. Anji dua tilu jeung tilu 4 gila besok. Tarawih. Lebih tarawih. Sajam goblok. Lain da encan isana ge ayeuna ge. Sajam lebih tarawih, beres kawa urang mah ngawat. Sajam. 2 jam tarawih ge. 2 jam tarawih tadi handap mah wajib mah. Ya teh cicing sateku. Urang teh jeung ada izin ke pulang salat maghrib urang bawa ke Lebak teh urang salat heula. Nu nyusulan eueuh. Alape teh ditinggali jeung uing. Anjing teh nu marpat kali ka teh manggulna teh. Debius. Asik pasikanin teh cenah dicopot meuing ketemu. Datang Moal da palen kawan. Kita mana tong nyajak deui kita mah suku nama teu berat teu. Din datang di sinihan berateun. Nah, jadi sudah jadi tradisi ya kalau di tempat kami ini segenap para pemuda dan masyarakat bersosialisasi ya.
di mana-mana ada warga yang meninggal atau berduka. Jadi secara budaya atau adat seperti ini ya, walaupun malam hari, walaupun dalam situasi apapun, baik itu hujan atau tidak hujan, ini selalu melakukan acara seperti ini ya. Dikarenakan ini malam hari, karena proses penggalian kubur tadi sudah beres ya, sewaktu sebelum buka, dan setelah buka, setelah maghrib, si mayit juga belum datang karena menunggu keluarganya yang belum datang ya. Jadi masyarakat dan para pemuda di sini menunggu dulu kuburan yang sudah digali. Jadi mencekolot sama mitos bahwa kalau kuburan yang masih digali namun rek diingkeun tapi kapeting kudu ditungguan heula. Duka naon da sini teman-teman. Kebelah dia ya. Os tunggu tak? Majulah eta kasih sadik. Majulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Manewan geus meunang ulun mah. Nah, itu siapa? La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Waalaikumsalam.